Yusuf. Bulan. Belah cicing bae atuh. Ngomong melulu. Aya naon? Acan teh kumaha kabarna? Alhamdulillah baik. Tingali-tingalinya tos lami. Saya mah jalan-jalan ka ditu. Kaleuweung. Kaleuweung. Ngondangan ieu anak beurit. Anak beurit. Milarian naon anak beurit? Anak beurit. Atuh jeung naon atuh? Lumayan deh jeung di sate. Jeung sate. Lain ieu ngomong-ngomong ieu, keur naon di tiluan ieu? Atuh amang bae. Oh, Amang. amang. Mohon bari milarian acantel. Oh, kunaon kitu kangen? Atuh mohon kangen. Oh, kangennya. Berhubung ieu mah acantel aya acara di luarnya. Mohon. Jadi pamit teh nya. Mohon. Punten nya. Mohon. Hei. Ya, Mohon. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pamit mah ya. Lan, kan kedeng deui tahun baru. Urang nyen acara yuk melem jagong. Lamun jagong urang belum dangder. Tapi lamun dangder, urang bareng berit bae. Iya, mama kadang jelema kalaparan bae. Engke kulan dialakin berit yo. Tapi emak nu ngakan. Dia mah aneh, indung kudu makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain ini? Ngobrol. Oh, ngomong tenan kira-kira ya tahun baru. Heeh, pugu ieu. Atuh. Lanjut kira-kira ya nek bakar-bakar naon ya tahun baru. Lamun aya mah kesuheuna mah jagong nyalannya. Urang bahan eueuh nu dibeulem bitis we do. Atuh sama bahaya. Lainnya ngomong-ngomong ja, galulis ke ibu-ibu. Atuh arana ge anak jeung indung atuh mau jauh. Janda ya itu namanya. Sok sembarangan ngomong janda. Ini ja anak nama lumayan ya. Ayu. Atuh mau jauh dong indung nah lah. Oh, ya bener. Kayak keputing kayak siap lah nganjang lah. Tulah poho bae mau martabak tuh loyang ka dieu. Aduh, gerbok kayak itu. Alah orang naik kebun lah kayak puting nganjang orang. Geus ditangguan martabakna. Mohon kayak boken belum dangder. Belum dangder. Mau belum dangder mah geus ulah nganjang sekalian. Oh nyanggeus mama, ulan rek ngamper si putri heula. Hayang geus. Si Ulan tuh. Udah kemana ya tak? Lan! Lan, udah kemana? Dek kasih putri nek ngomong ke tahun baru ke. Kebeneran. Hayu orang bareng. Put. Iya, kedeng deui kan nek tahun baru. Kira-kira ya acara entah. Kami mah telak kayak acara mangkana bete. Lamun acara, engke suami diajak. Manggang dangder amun teng manggang anak beurit. Hayu bae atuh siapa ya kami mah. Kayak di kabaran. Bener. Ayo Lan, kurang baliknya. Ayo putnya. Waduh, tumben ya rahanya. Kemarana ya budak. Aing ti kemar sorangan bae ya. Ibu biasanya aya ya anak buah. Nulis kemar bung seberapa poe ya. Karena sibuk mun saya mengoyos. Aduh. Jenuh ya kadang-kadang. Ang gua kebogoh ya. Sedih ya. Ang gua kebogoh tapi teu boga duit. Udang lah. Sedangkan pan kuare mah bogohan eta. Mungkin mah kudu boga duit. Kudu boga duit mah bohong kading. Kudu kang mau deketan. Di deuleu ge nyahot teh moal dong. Percuma orang banget ganteng gitu jadi jaminan zaman kemarin mah biarpun banget goreng petot yang penting picisnya akeh lagi namulah bikin gila udah bobogoh ini karunya komo sudah sedih sampai orang hek BHT gusti lagi ini orang ngerokok di panggil apa ya menang mulung bontroknya jalan apa aku harus bunuh diri gitu ini dengan pisau yang tajam ini
jengkel kena hati juga. Ya udahlah. Abdi arek turun heula. Aduh. Milarian ieu asukeun aya mama nepi hakan ini. Duh, kami karsel amat hayang ulina kali itu kan pangulon. Alhamdulillah rada bagus ieu cuacana. Oh si Cantel mah boga acara naik bebeleman. Si Korang segala si Dugul si Wulan segala naik bebeleman si Putri ari aing belum naon nya. Kek aing mah naik ngeduruk itu bae ruyuk eurih ku di beuleum. Oh bener. Katambah-tambah deui aing menang diondang ieu. Diondang ke di luhur panggung. Cenah mah aya silat cenah. Geus silat eta pokona mah rame sigana beuh aing kudu nyiapkeun pamikiran ieu ngomong kudu bener-bener bentes ieu ngomong. Duang-duangna rame eta. Kayak aing nek nyadikeun omongan. Aing bari nek ngadalang seetik mah. Eta mah istilah atuh karesep ieu gitu. Oh. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usup. Lain jeung saha? Hah? Jeung saha? Sorangan? Oh, daek henteu diajak ngala iwung. Hujan kieu mah ngala iwung. Sepi jengkol biaku buut. Loba di ditu tuh, diruyuk. Gitu ya, gitu. Bagus karena sawarga kan sepi mah. Weh, pokoknya mah luar biasa. Gitu. Cek dawalat ya mah. Jawai yuk, cek cepot ya mah. Sabar atuh gani. Cek cepot eta. Cepot. Api lagan. Ai nyang agak cek. Itunya. Kudu bisa eta sawar memang ge. Lain barang jeung wayu. Kan tuh urang mulung iya maksudna mangala iwung. Gitu. Nek meuleum naon usup engke. Lamun nek ieu ke bulan tahun baru. Ulah gati-gati nyari jangkrik di beuleum ngeunah. Lege jangkrik loba gateuh, loba keper ge loba pasti marabeng. Ngomong-ngomong mending antar wayu. Ka ditu. Ka ruyuk ieu ngala iwung. Heeh. Ngeunah iwung eta diangeunna. Yuk, ayo. Aduh. Nah, tangkalan ieu gede ya mohon ieu, pelakan ieu tuh. Yang jaga ke kawin ieu. Tabungan. Aduh, ieu aya buah naon ieu? Nah ieu, berekun di leuweung tapi alami ieu. Ih, jenaan ieu. Buutan kieu ieu. Aduh, ieu nu ngarusak ieu peruh ieu tangkal mohon ieu. Aduh, turun. Ih, nanaoran ieu. Atuh mau enak ya mohonnya urang ya saya kan mah. Aduh sok nek naon tuh ya maksudna Aya nu sakit ieu. atuh nu urang mau nih maja ieu jeung jaga teh kawin ieu. Heh, atuh teh nyaho kami mah naik ndek itu ngalah sayang manuk jeung engke. Tuh sayang manuk gatu hampura bae dulur. Ulah ditaekan kieu ieu peruh ieu mohon urang ieu. Oh, ai kitu ieu boga orang. Mohon lah. Iya, kitu mah hampuran kendek dituar ku kami nya. Ieu ulah terus gede ya sede. Beuh. Mau bage ya 5 tahun nih dia. Oh, Kajual. kirain manu saha bae tetangkalan teu ngomong deh. Aduh. Mana kan ge ngobrol jeung tangkalannya. Oh, kuduna mah teh ngomong ieu tetangkalan saya ieu. Teh nyaho sukuna ieu, kucirem di rumah. Aduh. Kucirem. Atuh, lanjut ke mana ya kira-kira ya? Dekat itulah. Ongos kira balik Dek itu. baliknya. Ngaruk sakit mau enak ya. Ya. Ongos lah. Nuhun. Pusing aja tangkalan tuh. Mau ditayakan tuh ya. Iya, sebentar nak tinggalin musik cantel ya. Butut gitu. Beuh, ieu gedang dak. Ieu mah California melak maloba aing hob jare di gedang gandul. Ting jeung nyayur ngeunah tapi neta. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedang gandul itu. Beli tuh ke jeung ubar peruh.
Gitu. Lamun ieu urang pondor eta benang gadul. Gitu. Mending ngadalang seeutik mah. Euy, hayu coba. Hayang Ngadalang. ngadalang ngadalang da guru ieu guru silat dia. Iya. Ngomong mah. Ieu nya dengekeun. Lir Bendra Sri Nalendra Praja Nagara ing naon ya negara naon kira-kira dicaritinanya? Negara Dwarwati. Prabu Sri Batara Kresna ing Awangga. Jaga Sakti Mandraguna Totosane Bojana Kulit Ganti Sukma Kandangan Dewa Saciduh Metu Sacapnya Menggulang Mangguling Kunjulia Papak Ngagem Pusaka Cakra Ujaksana Danar Oganolopian Sarang Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Wijaya Mawar ngandika iyo Sang Nalendra nuju di payunan ku nya Raden Arjuna. Itu nya ngomong nak ieu ya. Wih, Bisa henteu? mantep ketawa ngadalang nama. Gagah. Hebat. Yai Arjuna Kakang nyanggakeun sembah pangabaktus kadampul hunyuk panjenengan Kakang. Ketampi Yai nampak ing jiwatang lot simpan jiwatang Deni Mastaka Yai. Atur nuhun Kakang. Gitu tah. Kadang henteu kudu didengekeun hang belajar mah. Bisa ngadalang ya weh. Gitu. Selain guru silat ya ngadalang tuh gagah ya mah. Marga atuh semar atuh kitu biasana. Aduh aya anak ujang. Jang. Ya, mah di bapak masuk ke Jawa euy. Jawa lu. Kemana si Jawa euy? Dia euy, carana dina beuti ieu, ka beuti laja. Kaji sileng euy, cecenya ka bae jeung ieu. Tah kitu eta cepotnya. Sumar-sumar ti kamanagan nyaeta aya dendawa. Wahai kejaya manusia, ihakan siapa ini? Aduh, Kakang. Nya kita manusia mani berem kitu. Hakanya nyacai. Kitunya. Ingat ke zaman Gagah. baheula heh. Itu mah ngomong-ngomong urang tong kebang di gedang yuk. Tadi tuh orang bari ngala itu ya. Itu Kemana ya mah? ayo orang lu mah. Aduh, serangan bayar lah. Orang yang kita. Kita. Aku orang ya tuh jaga silat dia yang jaga diri mah. Sudah kurang lah. Sok tuh. Gunana ya pan ha? Aduh, ngap ya nya pikiran ya. Adalah. Kita minum.